jelema nu sok ngadahar lauk awakna seterek awakna naon kitu ngaranna teger tapi otakna ieu adalah otakna mengpeleh lauk mah kos kitu beda jeung daging mun daging karena otak eta hebat nu mantak Imam Ghazali mah nyunahkeun saminggu sakali keluarga bere daging ayo siap berat eta ngan inget ka Syekh Nawawi urang teh boga hiji-hijina ulama di Indonesia Syekh Nawawi At-Tanar hiji ulama nu terkenal di mancanagara kelas internasional mulai tandingna Syekh Nawawi mah ulama zahiran wa batinan pernah anjeunna maot sagesna maot kuburanana digali peraturan raja saat eta bagi makam-makam anu geus kitu 1 tahun na ieu kudu digali dihijikeun tulangna ye jang kuburan anyar deui memeh dijieun logak-logak instruksi raja saat eta seperti itu galilah kuburan dihijikeun pas Syekh Nawawi At-Tanara digali beleger kene Imam Romli kagali beleger kene Ibnu Hajar beleger kene teh pandidinya teh urang lamun dekat Syekh Nawawi teh belah dia Ibnu Hajar belah dia Imam Romli kuburanana teh jalaneun teh belok ka dieu Syekh Nawawi teh balaleger kabeh laporan ka raja ada beberapa mayit yang masih utuh bahkan lebih seger dibanding dengan masih hidup raja langsung ningali kadinya begitu ningali cak raja pendem deui bae beusi bahaya dipendem deui maka dicirian saat eta Ibnu Hajar Al-Haytami aya dan kuari beus sareueuh deui baheula Romli kemudian belah dituna Syekh Nawawi jeung loba-loba deui nu sejen-sejen adu balaleger dikubur deui di dieu. Ieu keur carita di antarana Syekh Nawawi Tanara. Belah dieuna terus dizarahan ku urang Indonesia, mah zarah terus hobi ti baheula urang Indonesia mah zarah teh. Nu zarah bener, nu zarah teu bener sarua bae. Sebab nu zarah bener mah tuh jadi itibar oh aing gerek maot. Kirim doa oge bisa jarah bener gini nu jarah itu bener minta info nu keluar hoi eta kos gitu tebalener nah ya Syekh Nawawi kebelah dieuna pas erek dibangun tol otomatis pas kaluhureun kuburan Syekh Nawawi diderot di mimiti dia kajauh kena aman masalah berbagai kuburan nu lain mah aman bae pas datang ke makam Syekh Nawawi bletro potong beko dokot deui nu anyar pas pelebah dia bletrok deui potong didatang ke 11 beko potong kabeh lain lalaga nu terakhir nu kabeh memuriang dan nu kabeh memuriang ieu operatorna supirna maruriang kabeh parah nu terakhir mah malah datang ka maot nu terakhir sekali nu memaksakeun nu ka 11 bletrok nyanana dibawa ke rumah sakit maot kisah nyata ieu mah Syekh Nawawi oh cak Raja Pahad teman di zaman Raja Pahad makam siapa yang menceritakan Syekh Nawawi diceritakan gitu oh ceritakan sejarah nanti bala-bala gitu udah pengkolkeun ku ari mah tu jalanna mengkol ka dieu ieu makam ieu jalan tol tak ka dieu teh set ada kurang mun jarah di dieu pas tembok sekali-sekali ke Mekah tuh aduh Gusti Allah eta Syekh Nawawi karanganana 112 anu eta geus tercetak nu masih encan tercetak masih puluhan kitab kene encan tercetak kitab Syekh Nawawi
Geus tercetak 112 kitab, nu encan tercetak masih puluhan, arsip geus dibikeun can dicetak kaburu maot. Syekh Nawawi jelema leutik sederhana. Syekh Nawawi mah masyaallah tawadu, henteu nyaritakeun asa aing, teu bebeja aing kiai. Nu sok bebeja kiai mah hiji ti LDII, kadua ti PKS. Mah terus terang weh, sebab dihareupeun kula ge bebeja nyana. Kula kajati, begitu kajati pan ditu LDII ngobrol teh jeung kiaina. Saya ini kiainya di sini saya kira. Tangkorak sia bare. Bebeja kiai purukutut jae geus bebeja kitu mah. Kedua orang PKS kumpul di mata ngomong menyaritakeun nyana PKS balah DPR PKS di ditu di Kulon. Dedet beres nyaritakeun saya kiai PKS. Nah, saya kiainya. Aduh budak cabokeun doang cek urang. Kiai si bebeja. Teu kudu bebeja jadi kiai mah kumaha engke bae. Ieu kanyahoan ieu polisi ge teu kudu bebeja ge kanyahoan ieu polisi. Abri teu kudu bebeja ge kanyahoan. Kiai ge kanyahoan. Oh, horeng kiai Golkar atuh kanyahoan. Ieu orengan anu sok ngarusak kakiaian teh ieu. Aing greget jasa buku ka Golkar mah besok. Syekh Nawawi ieu mah keur carita kakaget bae di dunia teh ulama Turki, Pakistan, India, Mesir kaget neuleuk karangan-karangan Syekh Nawawi terutama tafsir Munir. Waduh lindek dibacana istimewa. Begitu ia dibaca ku ulama Mesir kaget nyana. Di suratan teh Syekh Nawawi teh begitu ditanyakeun urang mana Syekh Nawawi, urang Indonesia. Di mana Indonesia nak kronjo. Weh, kronjone saking pundi ge? Saking Tanara. Weh deh, iya tah eta kos kitu tah. Percis Jawana mengkonon tuh. Aya wedehan, wede. Itu we tah rajeg ka ditu geus. Mulai ti rajeg we geus ka ditu terus. Ya Jawane ana wede ge. Ya Allah. Cek urang Mesir teh, oh ieu mah pinggir laut. Basisir bener. Ah heran urang pinggir laut bisa ngarang seperti ieu. Lantaran jelema nu sok ngadahar lauk mah otakna belet. Jelema nu sok ngadahar lauk awakna seterek, awakna naon kitu ngaranna teger, tapi otakna ieu adalah otakna mengpelehe. Lauk mah kos kitu beda jeung daging. Mun daging karena otak eta hebat nu mantak Imam Ghazali mah nyunahkeun saminggu sakali keluarga bere daging. Ayo sia berat eta. Imam Ghazali teh Hujjatul Islam lantaran mawaan hebat karena otak daging teh. Cerdas karena otak. Nah, ieu mah lauk teu kaarti. Mantak di suratan ku ulama Mesir. Di suratan nasetik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal Misra, amis di jero. Ilan Nawawi at-Tanari. Kaif? Sakitu doangnya nama. Kaif? Wassalam. Mesir. Baca ku Syekh Nawawi. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kot beres. Wassalam Nawawi. Dibaca kunyana. Ainu aing mah 3 hurufna kaef, hakap, iya pak. Nya nama 2 kop jeung todot eleh aing cek nya teh. Jadi saya etik saya dari mama. Nyurat urang mah pan suratnya 2 lembar. Paranjang bari maksud nama lah sautet doang. Santri nyuratan ka bapana patut paling edek menta beas. Ieu mah panjang jasa surat. Waduh yang terhormat ayahanda di rumah.
Dengan ini saya mendoakan kepada mudah-mudahan Bapak dan Ibu ada dalam cerita sedikit saya di pondok ini. Waduh, sama dengan diderita. Bangunan derita. Waduh, malam kehujanan, keanginan, siang. Atuh teh mah meureun di luar bae budaknya. Hitung tunangan seetik doang, tidak ada lain. Terakhir minta beras, bah. Ya Allah, jak bapak nanti tak tadi bae tuh. Panjang ting teh surat teh panjang ting. Kok ai surat cinta mah panjang wajar. Cinta mah panjang teh wajar surat cinta. Berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Kamang-mang ya. Datanglah sepucuk surat ini ke hadapanmu. Di tengah malam yang sunyi aku buat surat ini, disertai dengan suara cecak ya dan lain sebagainya. Tetapi aku ingin mengutarakan isi hatiku, tetapi tidak sampai. Nanti saja besok bersambung. Teu bisa. Nek nyebutin aku cinta padamu teu bisa. Mesti ditolak. Eta baheula mah, baheula kosnya kuari mah SMS. Aku cinta padamu. Beres, guys. Beda baheula jeung kuari. Nah, ieu keur carita surat panjang teuing eusi nama eueuhna naonan teu bagus teh cek ahli bilagang. Eta mah sarua jeung ngariung ti jam 7 datang ke jam 12 berkat teh menang cauh hansip doang. Aduh capek gawe teh gawe. Eta teu bagus data, teu bagus ieu keur carita nu hayang berkat. Keur carita ieu keur carita nu hayang berkat. Ai kieu mah ngariung jam sabaraha? Bada Isya, geus datang ka dinya. Langsung bae geus, langsung beres. Amin amin. Geus bae bubar bae. Masyaallah berkatna katuhu kenca. Datang ka potong. Eta hebat eta nu geus kitu singkat padat geus pokokna. Aduh, kuari mangariung kudu tausiah, capek aing mah tausiah. Mending mun lobaan. Ngariung 7 na aya 15 dan mah tausiah. Nek nausiahan saha ieu? Teu bararagus zaman gua teh kos garar itu mah lulu. Nah, eta Syekh Nawawi teh kos kitu. Jadi berarti dipakai kaheran, kaaneh ku ulama-ulama internasional dipertanyakan kok pinter amat dianggap ngadahar lauk. Pengertian kaya patea kunaon bisa pinter padahal cicing di sisi laut, sedangkan di sisi laut makan loba lauk pasti bae ngadahar lauk, sedangkan nu ngadahar lauk biasana otakna koyod. Kok ieu mah jadi pinter tak kaya patea kitu eusina. Dijawab ku Syekh Nawawi, kotu aing sanajan cicing di sisi laut, loba memang lauk mah, tapi aing mah tilok gadahar lauk. Wassalam Nawawi. Ya Allah. Tak aya beti Syekh Nawawi mah jampe pantang lauk. Mun santri belet otakna ku kiai dibere baheula mah aya wiridna Allahumma ya aliyu Allahumma alimni ya alimu alimni ila kaza wa ya mubinu baini ila kaza wa ya kabiru wa ya kabiru kabirni ila kaza dan seterusnya eta teh jampe paranti pantang laut pantang laut 40 poe ulah ngadahar laut meunang ngala ai meuli mah di warung los. Coba teh akur-akur aya burung. Ulah ngadahar laut. Eta kae santri. Ngadahar ai ka kiai na bareng 5an. Ai nu 4an mah biasa teu ngadahar nu saurang ngadahar. Pan sia ngadahar lauk. Emang tepat patang aing. Pan sia ngadahar. Teu meunang nang sorangan. Nang batur-batur teh naon. Sia kos-kos dalilna dina Al-Qur'an. Mana? Tuh. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarat. Meunang nu halal nu keur ihram ngadahar lauk mah meunang. Atuh sia deuk pantang naon atuh ka kiai. Eta mah nang batur teu meunang, nang sorangan nang batur mah teu naon. Aku masih aba atuh.
macam-macam di pondok aya nu pantang lauk cak kiai teh meunang ngadarna naon geus endog mah ngadahar ya sia teh pantang lauk endog endog paling lauk endog ngaranna ge heuh sarua bae endog teh bisa endog mah meunang ulah ge bebereumna puputina mah meunang udah nu maksud pantang lauk teh mutih geus ngadaharna ulah ngadaharna sangu bae jeung uyah mah teu naon digoreng ge masalah uyah mah sangu jeung uyah dagingan saeutik masalah ge eueuh kuari pantang lauk kitu teh eueuh tapa-tapa riadoh-riadohan carang santri tah eta jadi Syekh Nawawi mah saumurna teu ngadahar lauk teu mentek pinter otakna masyaallah iyalah Syekh Nawawi hebat ya dipakai ka aneh kabeh ku urang Mesir kunjungan Syekh Nawawi ka Mesir bareng jeung Ki Abdul Karim Ki Abdul Karim make jas make sorban Syekh Nawawi mah make kopeh hideng dengdek leting mah make baju gejore pan anu diciuman eta Abdul Karim waduh cek Syekh Nawawi teh aing padahal kiai mah tawadu jasa Syekh Nawawi masyaallah begitu ditanya masalah nah iya sia ayo sia bongan make jubah sia tanya masalah atau teter begitu teter kaget maknya bisa ngarang teter teka arti nu bisa ngarang bisa teter kieu ya otomatis keluar deui ka jero heula itu dibeja aku bahwa kiai nanu ieu jero ganti pakaian nu tadi teh dipake ku Syekh Nawawi kor sarua geus leutikna pan akur leutikna mah keluar deui begitu keluar bagaimana puncak ngomong urang mah masa-masa kieu bae banyak pengarang bisa teka jawab ieu karangan naon hartina berarti kan nu ngarang teh geus menguasai 12 paham cek Syekh Nawawi tambah deui ayo kuari mah penganun dek nanya-nanya silakan bertubi-tubi terus dijawab cek ulama tadi mah bodoh pan gue mah pinternya tah jadi henteu ngisinkeun mun kuari mah sia sakitu bete bisa awas geus kuaing henteu nyalalin heula ka sisi abe pamorna sarua jadi pamor teh henteu silih dedetkeun mun kuari ulama kuari geus nya teu bisaeun ka dieu make baju jubah sia kuari mah urang kuari kos kitu da pagawean teh saya nawe teh sopan kalau teh kitu begitu aya kiai anu heran ka Syekh Nawawi sanggeus heran aya nu teu percayaeun jelema leutik kieu pinter aya teu percaya cakiana teh pasti ngan seukur hebat batinna doang zahirna doang can puguh batinna mah eta pan kanyahoan ku Syekh Nawawi kanyahoan teh ku Syekh Nawawi aya jelema pikiranna kos kitu teh tah ka Syekh Nawawi kan kanyahoan Syekh Nawawi mah teh hese begitu kanyahoan buka sorbanna kopeana dikitukeun dret ya oyag tah bangunan cakiana dikiekeun deui beres deui cak kudu dijawab tuh menang sambarangan kopea dengdek milu dengdek bangunan eta Syekh Nawawi ngalalakon-lakon gitu Masya Allah lain bantrak-bantrak ini orang mah kopea dengdek datang kak biasa-biasa bae orang mah aduh Masya Allah malah mah disengserikeun Bang Bara dengdek kopea sia tah oh pangaruh Syekh Nawawi mah ngadengdekeun kopea bangunan dengdek drek wayang gitu kan. Woi, tuh. Kieu kan deui rapih deui. Geus. Ya Allah. Teh urang bangga boga ulama model Syekh Nawawi. Masyaallah. Kitab nu kurang dibaca ya Sapinah, iya Riyad, terus berbagai kitab-kitab mun eueuh Syekh Nawawi.
syariatna hese memahami fikih, hese eta urang memahami eta berjanji ya Allah hese jasa. Tapi ku Syekh Nawawi mah dibongkaran kalimat per kalimatna, dilempengkeun istiarahna, majazna, dilempeng-lempeng karti bae kurang. Cacak-cacak eta Imam Ja'far nu ngarang berjanji henteu disarahan ku Syekh Nawawi, masyaallah moal ka harti. Moal bae kajen kumaha, tapi ku Syekh Nawawi dibongkar, dipretel, dimuprodat jadi bae ka harti. Aduh, alhamdulillah luar biasa. Lamun Syekh Nawawi dikubur di Tanara Asana, taneuhna beak. Tanah beak kuno hajat nyokot, oh pokona mah dicarokot di karari kau mau kuno masang buntut mah minta impo. Entak diamankeun ku Gusti Allah di Mekah bae bahaya. Lantaran lain letik-letik ulama Syekh Nawawi. Masyaallah. Jangan kuno boga iya kuno boga naon perusahaan cetak kitab lantaran Syekh Nawawi henteu kanyahoan teangan yeuh ka Mekah di mana ieu Syekh Nawawi teh geus sugih jasa nu boga percetakan kuari geus dibikeun hartana ieu percetakan terus bae teu eureun-eureun mendunia di teangan Nawawina teu daek ngaku nya. Teu daek ngaku teh datang ka maot teu daek ngaku bae geus embung kunaon mah nu penting mah manfaat bae teu butuh saeutik-eutik acan ku dunia teu butuh. Namun kuari wow. Kudu nyetak ge hayang eta, hayang kebeli Mio, kebeli Avanza, hayang kebeli Innova, justru cetak-cetakan teh kos kitu malah dihandapna laya juzu tobu bigori izni. Oh, bigori izni anu nakilihi teu meunang. Kitu menyebar luaskan, fotokopi dan lain sebagainya tanpa ya izin. Mun bener eta ilmu pimangpaateun mah atuh mangga bae. Cara Syekh Nawawi. Ih, di urang mah tidak boleh. Awas, naon sebabna aset besi leungit. Aset besi leungit geus teu mangpaat ilmuna nu mantak nyieun mah nyieun nukil mah nukil teu mangpaat. Naon sebabna? Lantaran orientasina aset lain kamangpaatan. Lain kamangpaatan ilmu. Syekh Nawawi mah henteu hayang diteangan kuno bogana. Ih tetep bae aya padahal mah nyumput nya nam besi kapanggih. Sika panggih gaing diberejang naon eta duit isuk page toge pae sakiana jeung naon mending mangpaat bae. Masyaallah. Mantak mejehna boga ulama model Syekh Nawawi Indonesia alhamdulillahirabbil alamin. Ieu teu ngadahar lauk Syekh Nawawi mah mulayan bae tu kuari urang ulah ngadahar lauk. Cek aki-aki teh atuh geus kolot aing mah anas ngadahar lauk henteu dahar teu ngeunah otak beuki bieu mending ngadahar bae. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinereng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat jeung salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina
oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atsbat tabi'in al mukarramun para alimil ulama para asatid para rekan-rekan seperjuangan waktu di dia khususna umumna para rekan saantero para tokoh masyarakat para santri wabil khusus pisan keluarga almarhum almaghfurlah nudina kesempatan ieu alhamdulillah almarhum almaghfurlah ngundang urang tina undangan almarhum tergerak hate urang ku bersihna meureun almarhum almaghfurlah jelema harayang ngadaruakeun kirim zikir cacak-cacak nu paehna Haji Pendi meureun dititahan ge jelema rembung lantaran di jero hatena karunggoni malulu sakadar nyaritakeun perbedaan loba tapi guru ge di Tasik, Garut, Bandung, Sukabumi, Serang, Pandeglang tapi kadang-kadang geus diberenya hoge loba awaik loba gangguan anak ye hiji ciri urang boro-boro keur hirup geus maot ge rindu karinduan ieulah anu hese dijabarkeun hese dicaritakeun lantaran di mana bae urang aya selalu kabayang almarhum almaghfurlah tanda meureun sakumaha tadi kebersihan hatena para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nyaritakeun sebuah pondok pesantren berarti nyaritakeun sebuah pendidikan anu dikelola ku para kiai kerena meureun ulama anu ngarajina ngaranna santri intina berjuang neruskeun lalakon Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan julukan al ulama'u warasatul anbiya lamun ulama warasatul anbiya berarti kiai-kiai nu aya di dieu teh ieu teh ahli waris Kangjeng tapi lamun urang disebut ahli waris bunga sugan we di akhirat teh urang aya tirkah geus amin we Ki Nurjaya nyaho bener nyaho teh maksudna beneran jadi ahli warisna apa henteu sebab Kangjeng Nabi mah ngembangkeun syariat anu tumpuanana wahyu Al-Qur'anul Karim anu harita kazoliman bangsa munkarat kafir musyrikin anu ku Kangjeng Nabi dibabad habis kelenteng gereja ku Kangjeng Nabi dirubuh-rubuhkeun ialah parentahan Allah melalui Al-Qur'anul Karim teruskan ku para sahabat para tabi'in atsbat tabi'in datang ke tahun 2018 ulama warasatul anbiya model Ki Nurjaya ngadirikeun gereja tanda tangannya na jeung Ki Jamal teu beres Ki Jamal lumayan lah malnya yang sambeli Fortuner pontonereun eta si gara-gara nama jeung Ki Fudoli hancur jai atuh mana warasatul anbiya
Lamun Kangjeng Nabi ngalempeng-lempeng di zaman harita ulah aya nu belok-belok sehingga naon bae musyrikin yen gerakan teu akur jeung Al-Qur'an babad habis. Teu akur jeung Al-Qur'an rindes taruhanana nyawa perang berjuang Kangjeng Nabi melalui perang salila hirup Kangjeng Nabi teh lain leha-leha. Di Mekah geus puguh Kangjeng Nabi teh dihina dicaci maki, nu ngaran diciduhan mah geus teu aneh, bahkan rek dibunuh Kangjeng teh. Allah ngainstruksikeun hijrah ka Madinah, sugan teh di Madinah teh rek nyantai, horenganan perang. Barang Ki Jamal balik dicaringin Ki Fudoli, Ki Nurjaya, ya Karim ganti mobilnya sering biasa. Jadi berjuang. Kos gitu ya. Oh masalah sih Ji, biasa bae sih. Aduh. Oh masalah tuh. Tuh kan, atuh barisnya nama karitu sarua. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kebenaran orang hirup di Indonesia anu karuhun-karuhun orang baheula teh diseret, karuhun orang teh dibunuh, carita murtil, carita hijrah, carita disiksa ku Belanda masih terngiang-ngiang diceuli urang teh. Alhamdulillah urang ayeuna merdeka berkat karuhun-karuhun urang, nikmat urang mengisi kemerdekaan di negeri tercinta Indonesia. Malah alhamdulillah segala kaistana eta ge salah satu kemajuan, salah satu keistimewaan bahwa ulama diterima di tengah-tengah negara Indonesia. Jaki Nurjaya ge meureun hayangeun diondang ka istana ngan tadi teh atuh naon deuleueuna urang istana kanyana. Sapira mencitan sapi nya naon kitu ge loba anu henteu bener babelianana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di zaman Belanda sebelum merdeka pesantren tetap jaya, pesantren tetap eksis. Kiai-kiai na diseret, kiai na dibunuh, kiai na dicaci dimaki, tetapi makin dicaci dimaki dibunuh pesantren makin eksis sebab dititah teh berjuang ngalawan setan-setan, ngalawan kemungkaratan di zaman Belanda memeh merdeka. Masya Allah pesantren tetap eksis. Setelah merdeka leuwih eksis deui, bermunculan pondok pesantren di berbagai provinsi datang ke ayeuna alhamdulillahirabbil alamin. Mun ditanya nu diperjuangkeun ku para kiai naon ayeuna, mun ditanya anu leuleumpangan ka pendopo naon nu diperjuangkeun, nu leuleumpangan ka provinsi naon nu diperjuangkeun, nu leuleumpangan ka istana nu diperjuangkeun teh naon. Nah iyalah orang masih kena himeng ketika orang ditanya nu diperjuangkeun ku ulama teh naon sih sabenerna. Ja merdeka geus, bupati ja aya, gubernur ja jelas, presiden ja silih ganti. Nah iyalah mun Ki Nurjaya dipanggil ka istana nu diperjuangkeun teh naon. Jawab atuh Ji. Atuh jawab naon nu diperjuangkeun tuh. Masya Allah Karim, sagadang engkeuy-engkeuyan mun ditanya nu diperjuangkeun teh naon. Guru kula ayah Banjar, guru kula alhamdulillah putra-putra ayah ketika masantren ka dieu almarhum almagfulah bau cunanya sabaraha tahun cenah di Banjar. Ulah nanya tahun bah lah pokokna mah tamat mah tamat pengen aya nu teu kacoret mah. Cak abah kunaon teh di ditu ngaji ka dieu di dieu ge nang di ditu cek cenah. Atuh lain deui bah hayang neuleuh beungeut abah bae ih sia mah lalagaan kula jeung almarhum. Nah ayah Banjar teh istimewa
kemudian kabelah dia ka Mama Bakri sangat istimewa komo ka gentur ka keresek Mama keresek mun urang kuari ngaju jamul jawame di Mama Syujai hadiahna ka Mama keresek urang ngaji ukudul juman syamsiah hadiahna ka Mama keresek Mama Nahrawi teh lain lalagaan ojol ngaji jeung Mama Syatibi boga ukudul juman Mama keresek boga syamsiah tidinya ieu urang ojol lah ngaji duaan nu ieu ngawurukan syamsiah nu ieu ngaji ukudul juman duanana jadi kiai ngebeledug di Jawa Barat ai Ki Nurjaya jeung Ki Jamal jangan mah ojol Fortuner lain ojol ngaji mah geus bisa lah cenah mending ieu beda ya Karim urang nyaritakeun guru-guru urang di dieu di Sekong Masya Allah lamun ngobrol teu kaharti kula osok nelaah mun ngobrol teh ya Karim teu kaharti tapi lamun ngaji Masya Allah capetangna luar biasa eueuh be galak gelep tapi lamun ngobrol teu kaharti tapi kuari makin Jamal malah mun ngobrol capetang mun ngaji teu kaharti teu Ki Nurjaya mah leuwih tamanya ieu masa kadar nyaritakeun luar biasa guru-guru urang ulah malam Salasa sok ngaji ka Abuya jeung Ki Nur Hasan almarhum Ki Subandi Ceret jeung Kiai hiji deui sok mobil ulah harita dibere mobil ku almarhum Abah jeung paranti ngaji teh datang ka ditu teh Masya Allah luar biasa ngaji Bukhari ngaji naon kitu ngaranna ukudul juman dicoret terus kadang-kadang surahna teu akur jeung nu dibaca Buya mah nu dibaca eta surahna nya nama nyarekanan Haji Jamal eta kan eta Buya salah satu keistimewaan Abuya anu kula katangkep harita begitu kula zarah ka Gentur kula masantren di Picung di Aang Baden aya Abuya kaler disebutna nya nama ngaharamkeun make cincin lantaran narik-narik kadaria pernah kula ngadatangan ngobrol ja akrab ai sakadar narik-narik kanaria mah meureun urusanana batin urusan haram urusan zahir pangjelas nyarekan ka kula teu terus atunya nama kolot kula budak teu terus akhirnya nanya ke Abuya make cincin teh haram apa halal sih nu sabenerna malam Salasa harita Abuya make cincin di dia opat haju nyurahna kikieuan bae mun aya Haji Jamal dipentas jana teh cincin gitulah ahli-ahli batin ngahukuman terhadap murid-muridna aya urang rangkas ngaji meureun harita rada kaseleran ku orang Bogor rada ngaharamkeun speaker atuh sababaraha minggu surahna speaker beta Abuya can kahartieun beureun teh ku kiai teh datang ka marah ih jama sababaraha kali ge teu kaharti bae ceuk tah eta lah ahli batin mah seperti kos kitu mun harita Ki Nurjaya milu ngaji jeung kula asana dicarekanan bae unggal minggu nyana ku Abuya sebab ieu mah wajahna lain wajah kiai cek ieu mah wajah kebo gitulah guru-guru urang kadieulah alhamdulillah sangat piawai kula sering lalagaan jeung almarhum sering heureuyan jeung almarhum lantaran meureun ngarasa bahwa kula pernah di Banjar kemudian almarhum atuh jeung Abah sangat erat akrab anu luar biasa kata waduanana nu pohara akhirna sanajan kula kitu non budak tapi diajak lalagaan baik terkenanglah di hate ngaguru sanajan sakedeung
pinuh ku katawaduan kapiawayan anu luar biasa. Nah iyalah hasil daripada kapiawayan katawaduan almarhum almaghfurlah jelema santri-santri terutama selalu rindu ka anjeunna jang kaca mata urang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika orang nyaritakeun perjuangan para ulama, hese orang berjuang di Indonesia yang mantep lantaran berbeda prinsip negara sekuler hartina pisah antara agama jeung kahirupan, negara-negara agama-agama, sementara urang anu neruskeun sepak terjang guru urang kabelah dituna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berjuang ngembangkeun syariat melalui Al-Qur'anul Karim nu ngahiji agama jeung nagara. Atuh datang ka iiraha ge moal kapanggih negara mah sekuler berpisah negara jeung agama lempang masing-masing. Geus perekonomian ge atuh disebutna kapitalis liberal lantaran metode meunang nyieun manusia kumaha ngeunahna manusia, perekonomian kumaha ngeunahna manusia anu dihitung dengan sakadar untung rugi hungkul. Kabelah dina negara sekuler terpisah agama jeung negara, sementara urang anu diaji ku urang timimiti sapina datang ka takrib Riyad Fatul Muin Fatul Hadam lain sebagainya, ieu adalah syariat mutlak menang ti Al-Qur'anul Karim ngahiji agama jeung negara. Datang ka iraha deuk akur aja moal kajen ku kumaha geus bantak sakumaha tadi guru-guru urang lain teu paham ngan sanggeusna paham horenganan moal ungkulan daripada urang haju hihiberan teu paruguh mendingan cara ricing we khusus ubudiah we ka Gusti Allah. Kitulah sepak terjang guru-guru urang baik di wetan maupun di kulon, sebab berbenturan ketika aya sesuatu anu ku urang rek diperjuangkeun pasti urang melalui negara. Perjuangan agama melalui negara saha anu endek ngabela urang, DPR mana anu endek ngabela, bupati mana anu endek ngabela, gubernur mana anu endek ngabela, sebab prinsipna anu berbeda. Lain berarti haju urang anti ka pamarentah, lain berarti haju urang cul dog tinggal igel, tetapi urang ukur urang mah urang sakikieuna nya namanya sakikituna. Di satu beren mun di dunia na beda, di akhiratna ge beda. Pastilah beda. Atuh pasti. Nya mangke jeung Haji Pendi ka Kenca, urang mah kakatuh. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, diperjuangkeun kumaha bae ge lain rek memperjuangkeun agama, lain rek memperjuangkeun syariat lantaran putus perjuangan agama jeung syariat. Setelah ku urang diteliti jeung dikaji, baca ku urang, ngobrol urang, telaah ku urang, moal kapanggih datang ka kumaha oge. Geus sabaraha menteri nu talar Quran, sabaraha gubernur talar Quran, di DPR teh talalar Quran, tetapi Quran tinggal Quran lantaran kandas eueuh nu rek memperjuangkeun agama di Indonesia. Hanya ieu nu memperjuangkeun agama. Innalillahi ibadan sayyidina Gusti Allah ngabogaan hamba-hamba anu hamba-hamba eta berbeda jeung nu sejen nya nama anu selalu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang hadaman Allah, anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang cinta ka Allah, anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang bener-bener rindu ka Gusti Allah, anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang tingalieun umat bahwa nyana adalah bener-bener memperjuangkan Allah di tengah-tengah jelema, tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah negara anu keur teu memperjuangkan agama tapi cul bae. Ya Allah, aya Kiai Haji Jamal memperjuangkan agama jeung Ki Fudoli unggal peuting beda-beda panggung. Suganteng perjuangan agama horenganan ganti mobil. Masalah siji biasa bae sih. Alhamdulillahirabbil alamin ku sakitu ge geus luar biasa. Nah iyalah para jamaah jang sakadar gambaran
jang sakadar gambaran oh gitu horenganan manta kaju Mama Bakri cicing Ayah Banjar cicing Mama Syatibi cicing Abuya lain teu paham haju cicing di dieu almarhum almaghfur lah haju cicing Abah almarhum teh keur mah aya tetesan-tetesan kenegaraan tapi haju kabelah dia na cicing haju ki Nurjaya ge cicing na mah tah odop saudara lain teu jaho nya seperti eta jang sekadar skema gambaran yuk urang berjuang melalui pondok pesantren pendidikan agama anu dilanjut ku para kiai-kiai anu terus tiba heula datang ka ayeuna encan pernah putus di Indonesia. Urang bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Nah lamun urang ngadengekeun tadi naon kitu ngaranna alunan suara Kiai Badus Salam mun tadi nyaho kitu mah duetkeun jeung Haji Pendi gula hayang nyaho duet kitu tah kumaha coba reaksina nyada di jalan ge geus ngomong bae we Badus Salam bejaan duetkeun cek kula teh lain diduetkeun adukeun habak suara eta sangat mendukung ketika urang maca Quran tambah ku makharijul huruf ditambah ku seni-senina geus jelas Kangjeng Nabi nitah abeh urang teh betah maca Quran teh urang ngadengekeun Kiai Badus Salam Kiai Rajib jeung nu sejenna abet teu betah coba ngadenge si eta coba ya 5 menit bae asana peureup daratang mah aya nu ngeunaheun ngajina aya nu ngeunaheun cicingna nah isi mah ngeunaheun cicing para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ternyata lamun urang nyuksur galur mapai tapak baheula aya hiji nabi ngaranna Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Kangjeng Nabi Daud teh diciptakeun ku Gusti Allah masyaallah belasan tahun keneh geus berjuang ngalawan Raja Namrud perang nabi eueuh nu teu perang kobe perang kitulah perjuangan agama urang kuari can pernah perang urang mah di mana diajak perang ge jauh daek nyaon teu jeung di mana daek ge atuh pencana ge kan teu bisa atuh ki janapi pan geus kolot aya ki jundan nyaho bisa nyaon teu nah ieu baheula mah santri-santri teh kapan tenar garagahna lantaran sanggeusna bisa gaji teh terus wiridan hizib kuari mah memeh bisa ngaji geus wiridan hizib jadi begitu balik lain magahan ngaji nah hikmat itu ki Nurjaya pan magang ngaji henteu hikmat henteu tamat setengah tapi nu jelas bah ketika berangkat perang mah atuh ke aya bae muncul boh di Indonesia mah boro-boro perang merangan agama merangan jahe gitu terus bae santri ge geus puluntang palantingnya nyawa taruhannya beuh pohara para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Kangjeng Nabi Daud teh diciptakeun ku Gusti Allah masyaallah nu paling istimewa suarana suara Kangjeng Nabi Daud malain lalagaan kafal maul jari anjiryani ketika Kangjeng Nabi Daud macakeun Zabur wa idza talautu zabura kafal maul jari anjiryani mun Kangjeng Nabi Daud macakeun kitab Zabur cai nu keur lempang ret eureun masyaallah wa taskuduhu buburya angin keur ngagelebuk masyaallah eta ku suara Kangjeng Nabi Daud poharana lain lalagaan wa tuzillu at-tairu manuk-manuk halali berngiuhan Kangjeng Nabi Daud diunggal-unggal tempat ku nikmat-nikmat ngadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud wa tatuful wuhush fi mihrabi eta manunggaran hewan-hewan timimiti jangkrik simet ucing munding segala sapi geus ngeriu ngadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud nikmat luar biasa indah
maka Kangjeng Nabi nyaritakeun engke urang di surga bakal dihibur ku suara Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Ieu urang bakal ka surga kabehan. Bakal lah manya pamarentah nu ka surga. Ya urang lah kecuali ieu hiji. Cantang tuh. Jadi urang teh dihibur cek Kangjeng Nabi ku suara Kangjeng Nabi Daud lantaran indahna pohara. Masya Allah nikmat. Pokoknya malam dikadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud lapar jadi seubeuh, leuleus jadi gagah. Mun urang ngadenge ku suara Haji Pendi seubeuh lapar. Dibalik urang kuat leuleus. Aya kitu tanya perwatekan jelema eta. Dibalik jasa itu Haji Jamal. Masya Allah ya Kangjeng Nabi Daud pohara. Diundang ku masyarakat Kangjeng Nabi Daud teh di samping ngadakwahkeun Zabur teh hayang ngadenge suara Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Ribuan manusia ketika Kangjeng Nabi Daud macakeun kitab Zabur. Disiapkeun tempat teh jang hewan-hewan, disiapkeun tempat teh jang kitu jin-jin, seluruh makhluk-makhluk ngadengekeun keindahan suara Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Nu modelna ketika selesai macakeun Zabur, masyarakat langsung tunduk maca 2 kalimat syahadat. Ialah maziah Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Tetapi ngaran ge manusia tengah-tengah keistimewaan Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Begitu Kangjeng Nabi Daud macakeun surat Zabur, cai nu biasa eureun teu eureun. Manuk nu biasa halali bercaricing di luhur, ieu mah endahan ngararising hiber jauh. Kitu kene sato-sato hewan atuh tata dina ngeriung di Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Saat eta masya Allah hewan sing belecir teu daek gadengekeun. Urang lamun nyaritakeun Imam Haram aya urang Garut Kiai Siroj jadi Imam Haram Mekah, masya Allah pernah nyana jadi imam ruku sujud ruku deui makmum masih keneh nangtung keneh bae percis ki soleh Banten. Jadi di Indonesia nu suarana bagus teh loba nu sabenerna nu dipasang di Mekah. Konon ayeuna aya deui nu terpilih insyaallah nu bakal jadi imam haram urang Indonesia. Kuari keur kompetisi di Mekah tina suara makharijul huruf lagam dan lain sebagainya tina 40 kori Indonesia aya hiji nu terpilih kuari keur digodog encan dimunculkeun ke bakal timbul jadi imam haram insyaallah. Ialah Raja Salman nu ayeuna turunan ti mana? Turunan Ki Ahmad Khatib Syambas Kalimantan. Nah masih kena digodog ayeuna ge aya kekurangan saeutik deui mah tetapi geus lulus jadi nilaina kudu 90,100. Nah ieu nilaina 89 kurang hiji. Nah hai Ki Jamal nilaina teh nya nama teu kudu 100 menang 30 bae ge lulus tapi menang 3 doang teu lulus kudu diduetkeun jeung Ki Nurjaya di luhur kebo tapi ya Allah ya Rabb aya beta keistimewaan urang Indonesia insyaallah. Nah Kangjeng Nabi Daud ngahuleng aya naon ieu cek Kangjeng Nabi Daud suara-suara ieu keneh jelemana aing keneh haju diangkat nabi ku Gusti diangkat rasul ku Gusti kunaon ieu jadi kieu bacakeun deui ku Kangjeng Nabi Daud masya Allah nu kamari mah cai teh sakadar teu eureun kuari mah kenceng teu daekeun ngadengekeun manuk kitu keneh satu hewan sing belecir teu daekeun ngadengekeun ajib heran Kangjeng Nabi Daud saminggu manehanana tadarru ka Gusti Allah tahazzun wa tahassur ya Allah ya Rabb aya naon
naon ieu teh terus Kangjeng Nabi Daud macakeun deui lain makin mantap tetapi makin ditaringgalkeun jelema geus teu dangarekeun ngadengekeun nu tadina diondang nyana ku masyarakat ku ari mah geus eueuh nu ngondang nu tadina ketika nyana macakeun masyarakat ya Allah ngeunaheunana ku ari mah Daud jeudeuh maca Zabur mah baca bae kula balik heula percis kok saja pede mamaca nyana pernah terjadi mamaca nu boga imah lagi indit itu kan parah aja sapanta Pak biasana makan mustame doang nu indit ieu nu boga imah lagi indit geus teu ngurusan tah mah geus teu ngurusan parah nah aya naon nu terjadi akhirna badahanana ceurik ka Gusti Allah ceurik terus ka Gusti Allah Kangjeng Nabi Daud alaihi salam suara ieu keneh jelemana ieu keneh zaburna ieu keneh dibaca seperti kitu tetapi kok berbeda atarhamu ya Rab apakah Gusti henteu nyaah teu welas pangeran cek Kangjeng Nabi kasrota bukai loba ceurik abdi nyeung ceurikan kunaon jeung kunaon bertanya-tanya Kangjeng Nabi Daud teh tapi can dijawab bae ku Gusti Allah teh nanya deui ka Gusti Allah can dijawab nanya deui ketika Gusti Allah ngajawab hei Daud boro-boro pangkat maneh aing nyiptakeun Adam di sorga manusia nu pertama ku aing diistimewakeun sagala rupa sorga jang Adam setelah eta keung nyana sorangan diciptakeun ku aing pamajikanana nikmati ku maneh ta sorga jeung pamajikan maneh asal ulah maksiat sia ka aing cek Gusti Allah ketika Kangjeng Nabi Adam menikmati segala rupa di sorga digodalah ku setan maksiatlah menurut zohirna Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Adam dikutuk ku Gusti Allah turun sia Adam keluar sia ti sorga Adam bawa pamajikan sia ulah mawa sahlaipun pakaian sorga lain milik maneh mahkota-mahkota sorga tenden di sorga maneh turun ke hadap sataranjang sebab maneh geus teu nurut ka aing cak Gusti Allah turunlah Kangjeng Nabi Adam tah Daud Adam nu sakitu istimewana turun atuh komo sia Kangjeng Nabi Adam ngahuleng mantak horeganan suara teh suara bae makrod mah makrod bae ilmu mah ilmu bae maziah mah maziah bae ketika orang boga salah ka Gusti Allah teh saeutik koreganan boro-boro kakarak ustad boro-boro kakarak kiai dikiaikeun ge nyaho bener nya henteu Kiai Haji Nurjaya Ustad Haji Jamal Ustad Bajingan Fudoli tambahnya nama dua jeung bajingan eta kakarak ustad kiai sakitu geus jadi mama ge Masya Allah karim maziah tinggal maziah sinar ilmu dicabut ku Gusti Allah eueuhna naonan sakumaha tadi majelis sakitu gedena pasantren sakitu agrengna tetapi maziah dicabut ku Gusti Allah percis kos dicabutna maziah suara nu aya di Kangjeng Nabi Daud alaihi salam langsung Kangjeng Nabi Daud ceurik ka Gusti Allah cek Gusti Allah maneh kunaon inget ka kaulangan sakadar inget hungkul teu inget kada dosa jeung kasalahan anjeun aing mah teu kudu diinget-inget geus sia inget bae komo aing teu diinget ge aing mah inget bae ka sia tuh Gusti Allah ge geus pohara ka Kangjeng Nabi Daud ingetkeun dosa nu terjadi di diri maneh supaya maneh bisa tobat ka kaula sinar ilmu jeung maziah wahyu bakal dikembalikeun deui ka anjeun wahai Daud ieu teh si horeng meureunanan jang urang sepira urang ai Kangjeng Nabi Daud mah nabi babari meureun tobatna tetapi ketika orang ningali di saantero Garut Tasikmalaya Bandung Cirebon Masya Allah loba kiai anu istimewa ditaringgalkeun ku santrina encan introspeksi diri aya naon sih di dirina jelemana nyana keneh ilmuna istimewa jeung teu kumaha tetapi kok embungeun sih jelema
istifadah karena ilmu nak teu hayangeun ngadengekeun. Nah iyalah meureun di jerona aya sesuatu anu Allah bendueun tinggal orang introspeksi. Lamun mamaca datang ka ditinggalkeun ku pribumina berarti kan eta kudu introspeksi nu sebenarnya aya naon sih di dirina. Jam maca nama eta kata keneh nu dibacana atuh kutub Robani wal Arifus Somadani tapi pan masya Allah meureun hanan tuan seh ngamuk meureun tuan seh ngamuk. Iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sekedar jang gambaran kade suara anu bagus di Kangjeng Nabi Daud nu dicabut keistimewaan Kangjeng Nabi Adam anu Kangjeng Nabi Adam diturunkeun kemudian loba buya jeung mama-mama komo kakara kiai jeung ustad mah anu dicabut ku Gusti Allah maziahna encan kukumaha tinggal introspeksi diri aya naon di diri urang maka urang cari coba teangan coba naon kasalahan-kasalahan urang aya dokterna dicoba urang datang ka dokter anu bisa nganyahokeun sebab kula bagi kula kadang-kadang hayang seri kadang-kadang kaget kadang-kadang mah jib kumaha kaajibanana baheula di zaman Gus Dur selalu nyahueun bae kemudian ku hari ka Habib Lutfi naon bae nu terjadi kadang-kadang nyahueun ieu aneh ka Habib Lutfi ziarah ka Maroko ketika datang ka Maroko salat di lapangan tiris anu luar biasa begitu salat aya jelema janggotan make calana baju sakieu make calana sih milu salat tapi sarakaat nyana miluna aju geussan nyana senyum bae ka hareup kunaon Habib Lutfi nyahueun saha anu bebeja tah ka ditu bahwa aya nu milu salat sarakaat siapa itu aneh tah Habib Lutfi ketika kula ngimpi aya sesuatu impian meunang 2 poe manehanana nyaritakeun kiucing ngimpi anu kok bisa nyahu Masya Allah karim ketika di Madinah kamari terjadi kula di raudhah kemudian di raudhah aya anu ngawal askar tiluan kemudian sholat titah sadaekna ku askar beres ka hotel Habib Lutfi kula datang acan ka hotel nyana geus telepon tahu enggak itu askar siapa yang ngawal saya bisa nyahuan gitu nah iyalah meureun aya ahlina nu nyahueun kana kasalahan urang mun dicaritakeun tentang nyahona luar biasa nyana mah kuari atuh lelempangan ka mamana ge masalah sebab hatena geus terubah keur carita-caritakeun lain hiji meureun di Indonesia meureun aya sababaraha anu model-model kos kitu na ieu urang besi boga kasalahan nu tadina boga kanikmatan ibadah kok tiba-tiba jadi henteu nu tadina bisa giat urang hudang ti peuting kok jadi henteu nu tadina urang maca kitab jadi ngeunaheun tadina kok kuari jadi belet nu tadina urang teu pati resep kana awewe ku kuari resep oh ini mah biasa tah mah watek tah mah masalah tah mah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sebagai gambaran sebab ieu teh ya ngan urang nu memperjuangkeun agama hartida urang teh kelas-kelas salafi nu sejen ngan sakadar caritaanana hungkul agama teh kabelah ditunang geus lain agama sakumaha skemana tadi gambaran kekandasan berjuang di Indonesia lantaran berbeda prinsip antara urang anu nyekelan salafi nu bener-bener urang memurnikeun syariat Al-Qur'anul Karim lalagaan ge lah lumayan gitu ke jamalnya kita urang lalagaan behelanan tapi lumayan urang aya di koridor eta dibanding jeung batur nu geus ngalengkahna luar daripada koridor eta tinggal urang diperbaiki besi aya kekurangan kejanggalan lain berarti haju urang silih tujah urang silih beresan silih rapihan silih nasehatan abeh urang mararaju kabehan sebab iyalah urang anu nyekelan syariat iyalah urang nu memperjuangkeun syariat di Sabang sampai Merauke salafi luar biasa mun kukula dijabarkeun kiai-kiai anu ceramah di Jawa Timur ceramah di Jawa Tengah kiai ceramah anu di Jawa Barat kiai ka salafi
anu sebagian geus eueuh sebagian masih aya keneh. Nah ieu perjuanganna nu luar biasa jeung menarik nu sabenerna mah. Nah lamun diperbandingkeun perjuangan-perjuangan jeung kejahatan-kejahatan urang kuari inggis lantaran kainggisanana urang kan kuari keur dijajah. Lamun baheula dijajah melalui senjata kuari dijajah urang melalui politik. Urang kuari geus teu bisa kukumaha lantaran politik urang dijajah ku kafir, ekonomi urang dijajah, budaya urang dijajah. Geus nyana berhasil menjajah urang di bidang ekonomi, bidang politik, bidang hukum, bidang budaya. Urang makan jalan di tempat. Sementara birokrasi terus kumanehana diopenan, ganti presiden, ganti menteri, ganti presiden, nyana makin menjadi-jadi penjajahanana. Urang terlena jeung teu nyaho geus datang ka mana perjuangan nyana menjajah urang perjuangan urang geus datang ka mana urang kan teu nyaho. Kayalah sakitu geus urang mah urang bae, sakikieuna urang mah nu penting urang gabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Terakhir urang cinta jasa ka almarhum almaghfurlah, yu urang doakeun abeh doana babalik ka urang, mudah-mudahan guru urang dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Tur anjeunna ngadoakeun ka urang, mudah-mudahan urang disinaran ku Allah melalui doa almarhum almaghfurlah, sehingga kesalahan-kesalahan urang bisa dileungitkeun ku Gusti Allah, jadi cerdas otak urang, cerdas dina ilmu, cerdas dina ibadah, kablah dituna mah urang jadi ma'rifatullah wa rasuluh. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru urang di dieu khususna urang doakeun mudah-mudahan dibere tawakal jeung kasabaran tur kakuatan sehingga eueuh deui di Kabupaten Tangerang dik masantrenkeun ka mana iwal ti ka dieu jang Fatul Muin mah nu sejen-sejen ge aya sarua, mudah-mudahan urang doakeun pada kararuat deui. Nah jeung mudah-mudahan nunggu skala luar di pondok pesantren mana bae urang doakeun mudah-mudahan mabruk ilmu-ilmuna, bisa ngembangkan ilmu-ilmu syariat, ilmu agama aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Sakitu pihatur tisim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang silih doakeun kula ngadoakeun kula doakeun atuh ieu rewang-rewang kula nu mantak wani ge Kaki Nurjaya atuh Kaki Toib saking Ki Jamal sering kapanggih komo atuh Ki Fudoli mah mah geus jadi alo kula. Kemudian atuh malam Salasa kaparanggih bae ieu mah nu ieu mah Ki Wahab sagala, Si Zainuddin Ki Badus Salam malam Jumat gitu keneh, padahal mah diulah-ulah Ki Wahab geus teu kudu ngaji ka kula jeung mah kolot jeung lah teu barasa bara lengkah deui nya makan. Tapi ngaji keneh bae jeung sajabana sagala Ki Ator jeung nu sejen-sejena geus mererenan urang kuari sakali deui urang ulah aya suuzon, ulah aya pesimis, urang silih rojong, silih doakeun jeung urang silih pihanean sakitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah wa la taj'alhu mutashabihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل يا كريم.